kan be hiji tangan ka santri aya anu tadi teh sia mencet me aingnya cak ke kiai teh oh kiai urang atuh dipencit atuh nu Allah cek teh atuh ku ulah dipencit bener ge nu Allah ulah gede teuing atuh kiai ngarumah sial tah santri goblok cek ieu kan salah mere ilmu nun can wayah dibere Allah-Allahan bae akibat dibere akhirnya kos kitu tah bere heula fikih bere heula tauhid ulah langsung ke Allah bae asana sendal kiai bea kabeh Masya Allah. Nah inilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jadi kudu tata cara thariqahna mimiti tauhidna heula. Awal wajibin alal insan ma'rifatul ilah bistiqon sifat 20 nu mantep heula sanggeusna sifat 20 nu wajib ka Allah, nu mustahil ka Allah, nu jaiz ka Allah geus mantap. Wari kakarak ngaji leuwih jero deui tentang tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid zat. Di dijangke bakal digambar ku ahli thariqah mah. Di awak urang teh aya lelembutan, aya latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhbar, latifatul lapas, latifatul qalb. Anu dina Al-Qur'an dijelaskeun aya alamul amri jeung alamul khalqi. Seperti etalah dina ilmu thariqah ieu mah sakadar ulah totorekatan mun dibere ge can ngeujeun nama ulah. Alhamdulillah di Tangerang Pak Bupati loba thariqah tapi laporan ka sim kuring diulah aman. Sebab loba thariqah nu miku masa sih negara di pemerintah anak buah Bupati Zaki norekat haju korupsi. Pan ke jadi wali tukang korupsi masa sih? Teu bagus. Aya deui nu norekat dagang limbah. Manya wali dagang limbah. Nah, ieu kan teu bagus ye. Nah, aya tukang ceramah masa make DP. Akan teu bagus. Lah ieu para jamaah kaum muslimin, akidahna heula kudu dimantapkeun ka Gusti Allah, fikihna kudu dimantapkeun ka Gusti Allah. Tarak. Nah aya deui jelema dibere ku guruna ngan guruna kelantaran geus wali hebat percaya murid ka guru. Lamun guruna geus saleh, guruna geus jadi waliun min auliyaillah, murid percaya kajen ku kumaha ge